mission let's go 수업 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isuk-isuk kasiwa balik najeng Pak Dede. Ieu teh kelompok 2 nu asalan di Salapande. Si Putri nulis agenda, pas nulis tengor kartu. Tepangkeun sim kuring nanda anu jadi maling sepatu. Kacikadang jeung si Nova balikna meuli sepatu tepangkeun sim kuring dipa anu kapalingan sepatu. Si Budi keur ninggal panda di baturan ke si Nova tepangkeun abdi adinda babaturanna si Dipa. Keur lempang na jong bata bijil geutik tina sukuna tepangkeun abdi kalisa babaturanna si Nirisna. Ke pasar meuli calana pas di jalan cak batu tepangkeun sim kuring miskinina nu ninggal maling sepatu. Gitar metik senar meuni hese teka cida tepangkeun sim kuring Umar babaturanna si Nanda. Di langit aya bintang, bintangna malam Sabtu tepangkeun abdi bintang nu ngadukung maling sapatu well. Janjian ka istana balikna meuli disolos isi akang teh ka mana cik teh meuni teu dibales. Di imah meuni karesel di suguhan wae jamu ditinggali teh meuni karesel kunaon di hai kamu. Siswa pika serian seseriannya si Budi si akang teh pika sabayan teu hapus. Chat abi Sugan teh aya naon tos lah abi bade ka ditu heula. Da ka mana Din? Bade ka masjid. eta sareng abi abdi kita can salat. Hayu. Aing pisan besar putu, tapi inung meuni pelit. Aing pisan besar sepatu, ngan meuni temen duit. Donat ngalina teh meuni bod kitu euy. Urang teh yang besar sepatu tang. Masyarakat Untuk kumaha da euy teu gaduh acis. atas salat acan. Tacan, Salat teu lah tuh langsung ngadoa. urang salat latunya. Di masjid si Nanda mangi sapatu tapi nyangkana eueuh nu bogana. Di jalan di Kacibatu aya poster nyeleneh. Iya sepatu jaba meuni alus keneh. Bagi sepatu sahannya di masjid siga nama anu boga. Pisan cataklah urang. Ke pasar meuli kain balikna mau batu eta teh si Nanda lain siga keur maling sepatu. Ka kebon ningali kuda teu kahajan nampuk sapatu. Eta si Nanda keur maling sapatu. Kos hari urang ka kantin. Dipa jeung si Adinda keluar ti masjid bari luak lieu ka katuhu jeung kenca neangan sapatuna si Dipa. Dip, naon Dip meuni sok ngaruruas. Pas penting hujan raat, penting loba reungit. Keur ke beres salat atuh sapatu teh leungit. Nu labung meuni karunya aya baret di bitisna. Astagfirullah heueuh nya ka mana sapatuna. Ieu poe ayeuna aya ya wae kejadian teh. Sabar Dip, sabar. Geus urang kudu kumaha, jabaning kumaha senang. Ayeuna mah urang ka kelas selawe nyandak senal terus laporkeun ka guru BK. Sugan we ketemu deui sapatuna. Lamun atuh hayu. Tak perlu khawatir ku hanya terluka terbiasa untuk pura-pura tertawa namun Sanepina si Nisrina jeung si Kalista di kantin manehna ngomongkeun si Nanda nu maling sapatu teh ka si Umar jeung ka si Bintang. Itu si Umar orang bagian lain kemari. Ayo. Si Amar apal teu? Aya naon? Kamari urang malidana ningali guru keur jurid, kamari urang ningali bener di masjid. Aya naon kita masih ada di masjid meureun keur salat. Isuk-isuk naik kuda tuh ketemu si Abid kamari teh ningali si Nanda kemarin sepatu di masjid. Ah, singka bener. Dan ningali mah kitu sih, tapi teu ingat asli nama kumaha. Tapi si ganyan si tinggal lihat fotona. Heueuh sih asa teu percaya euy. Kumaha tuh nya orang bejakeun we ka guru BK, tapi asa teu geunah euy. Geus we atuh. Naik motor gas wae. Pas digas kajal motorna. Geus we atuh urang laporkeun wae, ngarah nemu solusina. Ayo. Pas dek asup ka ruang BK, maranehna papendak jeung si Adinda jeung si Dipa. Nu sarua rek ngalaporkeun kajadianna si Nanda teh.
Gening bade naraon karuang BK meni seurang kieu. Ya Din, bade ngalaporkeun aya nu maling sapatu di masjid cenah. Ceuk Ninis sareng Kalista. Saha nu maling sapatu di masjid? Mundip kamari teh Adi sareng Kalista ningali anu maling sapatu di masjid. Ai di pasar ngadinda naon di ruang BK. Ieu pugu sapatu si di pate leungit di masjid. Leuh kot kaleuresan kieu euy. Terus lah orang kalbet wae orang carioskeun sareng bulan sugan wae aya solusina. Maranehna bebarengan asup ka ruang BK. Assalamualaikum Bu, hapunten ngaganggu waktosna. Waduh aya naon ieu menjira ramean. Tadi kalaresan di payun Bu, sami-sami bade ngalapor ka ibu deui. Ngelapor naon ieu? Aya budak nu ngelakeun ninggur batur make batu. Ieu ku bade ngalaporkeun aya nu maling sapatu. Saha nu maling teh emangna? Si Budi nepuk batu bata sabari mah wahidin kamari ada sareng Kalista ningali nanda di masjid. Mohon Bu tadi teh ningali Nanda di masjid juga keur maling sapatu. Hah, si Nanda? Maknya aya buktina teu? Iya aya fotona. Muhun atuh eta masih dia si Nanda. Waduh, mohonnya aya di pasar ngadinda bade ngelapor naon? Ibu bubu sepatu ada leungit di masjid. Gini kaleuresan kieu. Nuhun Bu, tadi pas di payun tos dingobrolkeun heula sakedap. Mendingan kaleuresan kieu. Janda teh kumaha atuh Bu? Kin, coba sauran Nandana sindah kudu ka dieu. Oh, mun Bu. Datang we si Nanda di sauran ku bulan sina kalabat. Kalebet